Ari Kang Narim kamari biasa mere duit segala 50.000 balik teh, tapi bingung mah kok pakai sepeda tapi mere duit bisa mau motor kamari sore mereka cembag marogok segawe sugan ayeuna ya nanyakeun ka cembag baik gawe ya. Mogok ya. Cembage lah. Ai putih sekoream mogok. Aya we kieu nya. Aya eueuh cembag nya. Kemarin pan ngebahan emar ke baji. Tapi hareueuh ieu. Kamara can balik apa? Pis burit. Ya. Baca. Ya. Siga Pak RT nya keboroan di tukang ya Pak RT biasa maraban entog Itu Kang. heeh. Kok maraban entok ja? Heeh Pak RT. Oh. Duh, entok lagi kamari dijual. Usaha ayo dijual. Heeh. Kan si Narim minjem duit ke Ece. Minjem duit. Heeh, 400.000. Jadi jual sabar entok na, Cek? Ya heeh, nang kumpul-kumpul dijual. Goblok si Narim kadin ruan teh naon minjem duit. Apaan mana di balik ke Jakarta? Teu nyaho. Lain maksud teh. Kamari ge urang teh lieur. Kamari make motor, ayeuna make sepeda. Da kitu teh tongkol Jakarta bu jelema teh. Nyaho atuh. Si Narim kumaha lalaguana sih? Eta teh balik henteu. Tadi itu mana sih, Cek? Apa? Teh apal ngomong nama teh. Waing dibere 400 beres si Imas. Heeh ngomong nama. Lain maksud teh. Kamari teh amprok di jalan di ditu, Cek. Oh, amprok yang Pak RT. Heeh. Mau mere duit. Mere duit. Heuh 50. Kok ka Pak RT? Heuh, meureun tas ngajual entong nu eueuh meureun. Ece Aduh. Ieu cenah Pak RT. Oh, cenah ieu Pak RT cenah. Tuh, lumayan sih Pak RT cenah. Buset, nya nuhun cek teh. si Narim aing mah di dieu ngajual entog jeung manehna ka ditu ka dieu. Oke diganti cenah. Buset deh eta Narim. Palingan atuh rada semangat balikna. Terus di mana? Di gawe coy di Bahaji. Oh, di Bahaji anu ngabobok. Ngabobok eta teh panto. Panto. Tukang jeung sakalian masangkeun keramik saeutik. Itu geus baliknya geus balik di bahan manuk. Geus. Yo entong besore sing ieu wae galapak wae nyatuan. Oh, ceu. Ini di hareup atunya. Oh iya. Pindah teh ira teh si Pak RT. Kamari mah ngomong teh nanyakeun ka Bahaji. Poe Kemis. Poe Kemis. Heeh. Poe Kemis ya. Tapi kudu di can boga tanah deui lah. Can boga modal jeung pindah nih teh. Jeung kolot teu dikabaran nih hanan. Oh, aki. Oh, masih boga aki-aki.
Masih, Cok. Di tukang Dani meureun kamari ka dieu. Heeh, ngilu jeung manehna da jeung urang asup bungeun teu mah mehna teh. Deui sugan ayeuna mah sugan teu nyaho. Hanya di bejaan doang. Da saeutik kudu beja heula ka kolot. Heeh. Nya ari kitu mah kudu dibejaan meureunan. Nya Aya tarek pindah mah ka ditu. nya kudu bejaan. Tapi telepon lah. Ditelepon. Lagi telepon lah. Pinjem heula telepon ka Pak Haji. Haji bogaeun handphone mah. Ayeuna mah. Alhamdulillah ari aya kolot keneh Pak RT. Uing mah ece sok kumaha amun kitu kieu teh sok sorangan we. Heeh, Cek. Ayeuna model si Imas pas kitu ayeuna rumah tangga budak teh. Nya angger, Cek. Ai jaman teu boga mah. Boga karipuh teh nya kolot teu boga mah nya angger we, Cek. Ai kitu kos anu boga. Anu boga mah geuningan cara ngomong dan ayeuna mah geuningan ngomong tuturusna gitu. Di mah eueuh tuturusna da terus ge eueuh jeung kota itu mah teu boga. Telepon mah besok. Telepon mah sok tengah penting besok. Punta sok inget wae ka kolot. Mun aya kolotna we teh ge mah pas kieu meureun. Aya ngurus we. Heeh. Ayeuna si Imas di ditu nya leuwih-leuwih ti euceuk meureunan. Ayeuna si Narimna kamari ka dieu. Minjem duit nya balik teu ka si Imas ka lemburna. Eta Kak kebenaran pisan bukan salakina si Ceu Imas teh nya. Nyaho sambarang main di nu HP ngomongna mah cek si Imas teh jadi kos kitu bebeakan. Ka motor-motor eta kamari ge sepeda ka dieu. Eta digawe di Jakarta nya. Ini Singkat teh RT ulah sampai main-main di HP bebeakan kanu motor-motor ge dijualan. Tetangga ge kitu, Cek. Sarua, Cek, aya di ditu oge. Di beki dul. Kedua pisan tetangga lembur. Madenge teh. Kitu deanan. Paling oge ngebelek kedeung sugan ka Pak Haji nya. Heeh. Coba etakeun. Sabaraha poe deui atuh ayeuna geus poe 2 poe deui. Bebasna meureun kudu bebeja nya, Cek. bebeja. Bener. Sing ke salah meureun pindah teh ke bebeja. Itu mah. Tapi eta Pak RT nyahoan imahna dijual. Tah, Cek, anu jadi masalah nama eta, Cek. Tapi si Dani teuing tah ngomong teu teh nya. Sogan eta keun ngomongkeun sogan model si Dani minta bagian teh sogan jangan aki-aki duitna. Tah. Teu ngomong teh, Cek. Da manehna ka dieu teh. Sugan teh cap kolot gitu ngomong jual we gitu. Imah anu di itu teh. Itu kan teh kitu. Ya. Atuh ngomong pokok, Cek. Bising-bising mainan teu ngomong di aki-aki. Nah, soalnya teh mempercaya sugan teh mendak mainan ka dieu wae teh. Jarak ke aki-aki gitu. Orang pokok teu ngomong si Danina. Bising teu ngomong doang. Cek. Geus magrib jah. Balik cuma mandi acan yang berloki langsung ka dieu da sore masuk ream teh Cek marogok. Sambarian ka Bah Haji sugan aya di imah Bah Hajina. HP teh Endang can balik magrib ka mana meureun ulinna? Can balik keneh we dieu. Cek. Ayo. Aduh.
Belum gaji teh susu kandang sapi nggak duit teh nama sapi nak glode euy kalau ini kunci teh meureunan tah glode yang heula teh hati-hati teh ka dieu teh rahasia pada antarkeun sidang gitu nya sore kieu mana sih sapu pun di luar yang barawa gitu nah, sapu sih ya oh iya tah kaki wis di bel teh mah tuh tadi nginjem HP ke Bahaji ngira nih aki-aki dia Si oban ge areuh geuningannya. Si oban teh ka mana, Bah? Nah teh aing mah teh di teang. Ban. 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 Mana si Oban sana? si Abah. Aduh. Jadi antarkeun si itu si Dani gawe. Digawe. Muni mogok lah. Ayo tapi antarkeun aja saha dia, Bang? Eta ilu di ditu anu arek ka pabaran turun nyarep. Buset deh. Atau enak marek cai-cai heula tuh apa kumaha rek ka jero ayo tuh bah lah aing saha mogok aing teh yang dahulu tuh gak motor apa si Dani tuh gak motor ayo diantarkeun si Dani di gawe beunat teh diantarkeun antarkeun aku tuh nyake aku Ban apa eta sia imah teh mengkusnya dijual lain kurang bah si Dani teh kali itu bolak-balik wae bolak-balik masuk ganti gua kita abah ada si Dani ka aing ngomongna si Oban hayang ngajual si Dani kemasnya itu cenah cok abah cenah Kang imah teh jual cenah abah hayang mengukal duit yang mau nak gitu aing tadi beres perak-perak acan Ban waduh si Dani nya lahan maksudnya sudah tuh itu lagi nama sudah tidak abah eta sia arek pindah teh iraha cak Bahaji mah cenah senang hitungan manehna teh kemis bah kemis dah sama hitungan tapi modalan cara ya bah dah tadi ge bah urang berberang ke Bahaji mau sepeda ke kandangna anu mulai mah iya Bang ke Bahaji ya sok naon teh ka manehna wae bah teh ka kana sapinya teh eueuh udah mainnya marek kurban istirahat mana ya istirahat bah itu bah coba sare jero bah kamar eta bah iya nu hareup bah dah
aki lumpang karunya kena mandang sekolot eta si Dani ampun yang sugan teh kita aki aduh aing mah mereka cembang ya minta kopi juga bukan kopi hidung aja aki mah di kebikin teh ayo kembang nanya